Wih, alhamdulillah ya parkir mobil dah hiji bae menang 100.000. Ayat tiluna bae tuh 200. Kayak diberikan kopi kak. Tenang bae. Jaro Cinaretel mau bocor ya. Tenang, pinteran kena hansip. Bolon jarona. Tanya kena duit. Woi, Mang. Kan sada yang parkir mobil dia. Atau teman yang lah. Oh izin aja kajaro ya. Apa ya parkir mobil kuburan dalam ya. Bisa kalau panu jarah naon. Atau lain masalah teu bebeja, atau panges bebeja ka Hansip. Begitu datang ya langsung bebeja bae ka Hansip. Da ku Hansip peunang. Bahkan eta Hansip langsung minta uang rokok bae. Itu lain jauh laporan aja ti Hansip bae yo. Oh laporan aja berbangsa bawa mobil naik parkir dia yo, ka bapak yo. Bohong eta Hansip. Enggak bebeja. Bahkan begitu datang mobil kayak langsung dipenta bae uang rokok ku manehna. Jaba bahasan cenah ke bebeja cenah kalurah cenah ke. Gampang kayak orang bebeja kalurah cenah. Lebih dibere duit kayak rada doang maksa eta. Dekeuh ke behan 100.000 jadi mau mana ge. Parkiran sakit tuh 100.000. Coba ya tuh ditelepon Hansipna. Ditelepon kurang tak hadir sekalian. Nggak cari gitu mah coba bapak nelpon yang si Hansipnya. Mau dia bae. Halo Ro, ayanan Ro. Halo, Sip. Coba kali mana kade. Ya mobil parkir sembarangan ya non yo. Jatuh izin ke bapak yo. Coba kali mana? Wih, nah ini kesibukan Ro. Ayanan kayak kadinya. Ayanan itu mobil parkir. Ya orang kena koordinasi ke Jaro ya. Cok Jaro cina kayak bae waktu Jaro nah kayak orang kerja Jaro tenang bae. Apa sekali berangkat. Woi, ayanan kita Ro, teu forsip-sipan bae. Aing mau jari dulu enan. Atau lain ya bapak mah yo laju naik darah bae yo. Iya aya mobil ya parkir di dia. Kan mana sip tuh laporan ya ke bapak yo. Depan dia tempat parkir jarah yo. Jarah dalam yo. Mana hari lebaran ya Idul Adha dia lo bajel menurut jarah naon di dia gararati batu. Laporan ke bapak. Woi, hampura Ro teu bebeja atuh loba amat ting tugasna kamari ngabagikeun daging korban. Atuh ieu parkir mobil pan teu kaburu Ro hampura bae ya. Insyaallah kayak mah diamankan masyarakat mah mobil ditata dengan rapi Ro, tenang bae. Hampura Ro. Lain yo ngomong supirnya ya merah duit. Tadi ka mana cenah ka Hansip cenah 100.000. Mana duitnya mana? Duit di mana jing Ro? Boro-boro nyekel duit. Teu bisa bae. Coba tanya di supirna aja, teu merasa perak-perak acan. Hansip ben tuh jadi salah di bae mah. Coba tanyakan Ro bener. Anjing kita supir ngabobodo aing ngabobodo Jaro. Supir, kemana supir aja? Woi, ka dia. Ya, anjing doang. Ada. Ini ngabohongan bapak. Pak Cina ngomong tadi merah duit Cina ka Hansip Cina 100.000. Jadi tanyakan mau ke bapak di dia. Ja, teu merasa perak-perak acan Cina. Mana Hansip mana? Eta Hansip mata kadi dia sip. Kadi dia. Siap Ro. Ayanan Ro. Enggak, saya udah di deketan. Boleh di jauh ngobrol mah, jangan kadenge. Mana Cina pang ngomong-ngomong merah duit ya. Ngomong naik. Enggak, Cina ke mana? Hari dia ngomong sip, ngomong tuh mere duit mama sudah dia. Kain mere duit ka dia, Hah? Duit lagi 50-an ka dia mere duit. Pane ngomong tuh mere duit. Kumaha cerita anak ieu Hansip. Hampura Ro, puruk ayo mere duit atau duit zakat 100.000 atau ngor dipake atau hampura burung roja pohon di bae Hansip mah ieu. Jaloba kagiatan kadi tupan. Dia mau ngobrolkan poho bae yo. Ngolobakeun poho ora tinggalkan orek dia mah. Hansipna surulang dong jahot. Mana duitnya 100.000 mana ka dia? Secara anak mah berarti Ro, najis teh dah Hansip ieu. Najis. Naon Hansip nipu nu kieu mah, teu jujur. Najis, ini kayak diberi pelajaran. Hansip kieu mah. Jangan tahu. Anjing kesrek edan ke supir anu akhirnya ki bodem alabatan batu bae anjing amun aing teu lupa aing jurus langlang buana aing guling itu si supir anjing kesrek edan meureun Jaro pongo. Duh, kemana ya Hansip dak? Ke kantor desa ieu, penting ieu tematuran bapak ieu. Rada melang bapak mah ieu.
Bawa-bawa ieu beulah huluna ieu ku supir teh ieu keur sore ieu. Kada ringrang pada mah masyaallah beh dia sip. Moga-moga beh selamat dia. Oh, listing moga-moga ulah paeh beh sip. Listing. Waalaikumsalam. Alamat. Calik. Ngomong apa iki yo? Rambutnya aku ya bisa po. Kenapa ya? Kenapa? Aku harus gawe KTP Pak, isora. Isora ieu bahasa naon ieu Jawa ieu. Lain aceng di mana ieu jangan ngomong bahasa Jawa ieu. Isora kieu kumaha teu hati Bapak mah ieu. Ya aku harus gawe KTP Pak nang kene. Masa ora iso? Ya piye to? Pale desa to? Kayak Bapak rada teu hati ieu. Ari bahasa KTP nama teu hati ta. Bikin desa-desa kitu KTP desa. Ieu nu lain ieu rada teu hati Bapak ieu. Bisa bahasa Indonesia enggak? Ngomong bahasa Indonesia aja jangan Jawa. Aduh riut Bapak teu hati. Assalamualaikum Lurah. Waalaikumsalam, budak. Ambo kedatangan Ambo kabari Pak Lurah. Ambo kenal jo Pak Lurah. Ala sekian tahun, Ambo tinggal sekolah sekian tahun lo, tapi KTP Ambo ikan buru dah, maka cari Lurah. Ambo ditanya orang, mak KTP. Nah, mau rusur-rusur nggak bisa, maka cari Lurah. Waduh, dan tarawang ngomong nang ieu da ieu nu kahati jiga ngomong ieu. Ini kesrek dong ieu nah ieu. Nu hiji ti Jawa, nu hiji ti Padang ieu. Ambo kebo. Haram jadah idak hansip ieu. Aduh, aing ka mana ya hansip ieu. Ripu ieu hansip mah ieu. Aing mah ieu bahasana teu ngarti aing mah ieu. Pak Lurah nggak gaul, makanya jadi Pak Lurah tuh belajar dulu bahasa, karena orang tuh campur semua Pak Lurah, belajar bahasa dulu Pak Lurah, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Bangka. Makanya Pak Lurah itu jangan jadi lurah aja. Ini urus KTP nih. Gantar awang gitu lu amatak bahasa naon eta. Ambo kitu bayawak ngomongna. Aing. Piye Pak Lurah? Masa orang tiga gawe sampai saya iki loh, KTP ku wong Jawa, aku harus pindah kene Pak Lurah. Sampai nek ini saya juga Lurah. Ini KTP saya nih. Gimana caranya? Harus duduk di sini. Gimana caranya Lurah? Kamu dalam Meksiko, tapi KTP kamu masih KTP Padang yo. Aduh. Baca dulu Lurah. Kamu tanya orang KTP mah. Yo. Lurah. Yo. Iki loh Pak Lurah, KTP ku. Aku udah pindah nang kene. Bisa ora? Bisa orang. Itu KTP Ambo. Ini santai, Bapak jangan gebrak-gebrak meja ini. Kelurahan ini. Mau baca kodo. Ini kelurahan yang sopan. Ini. Nggak tahu caranya punya darah tinggi. Ambo ditanya orang. Iya, Ambo mata. Jangan gebrak-gebrak meja yang sopan. Ini kantor desa. Saya yang punya kawasan di sini. Wewenangnya ada di saya. Ya. Minta ngomong. Itu rambut kemarin kayak kakek aja dimerahin. Iya. Rambut aja merah ngomong wow teka arti ngomong naon mana hansip wow. Udah jangan ngebaca diuk pelan diuk. Diuk pelan. Iya. Jangan gebrak-gebrak meja. Busuk netan kitu orang. Sampai komen kono ya. Ya udah di Jawa cicing helanan. Teh heula. Rieu yang jaro ieu pikiran hansip deui ka mana gua ieu ponari ku supir ieu. Aing mana supir pan tuh rada jawara eta mah supirna. Pun rongkuk na ge. Najis. Alabatan Hercules. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lurah. Waalaikumsalam. Ini jak ieu, waduh. Jangan na ieu. Ararasing kabeh beungeut na ieu. Iya kia Lurah, abdi ku datang ka dieu. Ya. Ya ampun kan ya. Mohon. Wacana. Ini mereka hati bahasana ieu. Ya abdi naik naroskeun. Masalah BLT. BLT. Oh, anak naon etanya. Batur mareunang ari kula teu meunang ieu. Kumaha? Kahiji kula anak loba. Japak aya mah teu boga kula mah loba ge anak. Ya. Bari nek naros. Oh, coba ke tenang ke ku bapak dia kan ke. Heeh. Lain ieu jangan ieu nah ieu ciuman belut putih kali. Pantasan saya lihat apa BLT. Ieu doi cicing dieu kala di dinya. Neo pae. Ya duduk aja situ duduk. Ini duduk beres. Abi lo dapat aja kok. BLT Ambo. Ya. Ntar kalau udah pindah domisili memenang BLT. Mak dulu. Teu kudu dagang Padang ke mah. Geus ka calik bae heula nang ka calik dirinya. Kayak ngalet kayak tenang bae. Kala ya.
Nah, yo, kue yo, apa saya kue yo? Jauh-jauh nana hal yo jelema ngaradi kabeh bae yo. Wih, aing nu hiji buuk pirang. Nu hiji gaya bedog Iwan Fals. Nu hiji siluman belut putih di itu. Batak lain, Ambon lain eta blasteran eta. Najis bah. Aing PIK Pak, aku rep ke KTP iki piye? Asal isi to Pak. udah Bapak taruh aja dulu aja di sini KTP-nya biar saya yang memproses besok. Jadi jangan nggak bisa malam ini, besok paling bikin sama mama Bapak lah. Udah hari ini mah KTP-nya tuh di sini aja dulu. Ntar Bapak yang ngurusin. Oke. Pulang aja dulu Bapak, pulang aja karena udah malam ini. Terus KTP aku juga Pak, KTP aku. Sabar lanang gitu. Terus semua nih KTP aku juga Pak. Iya. Bansos berarti ya Bu. Iya, ntar di berusaha ini mau pindah domisili. Makanya kok gue jangan duduk di kantor aja, gauli warganya. Lo sama mematahin gue, lo mah gue yang jaro di sini. Iya, ada pelurah. Iya, iya. Tolong urus KTP Ambo. Iya. Ambo lah Ambo kenal dulu. Iya. Udah keluar aja dulu Bapak keluar. Iya. Waalaikumsalam. Ayo yang musing kena dulu. Ambo. Ayo coba cari. Kami merenung terang. Abdi warga dia, ya. Kunaon, eta masalah, eta lah. Abdi yang nanya. Kapan meren aya data abdi tadi dia. Kan batur marenang bea, segala marenang endo. Hari Bapak namina sa? Atau atas nama saya mah atuh Nurjen. kan. Nurjennya? Atuh meren pelur aja, apa meren kau ora. Lain bisik Nursin gitu. Beda dari Pak Nursin Nurjen gitu. Nurjen ya? Coba. Ya paling aja mah aku abdi diilikan heula. Tinggal. KTP Ambo jadi kok pelurah. Ih, kesehatan nyanyi bae. Kayak ya hampura ya kan Nurjan yo. Datana ya teka tulis yo. Ya pagawean hansip yo. Doang teka tulis si data kan Nurjan yo. Pirago jaro. Eta orang lain sa poe 20 meren puluhan tahun dia cicing di dia. Saumur hidup pula lahir di dia pirago data di jaro. Coba tolong dihartikan. Masyarakat Bapak ini lain-lain kayak anak Bapak meren. Tak? Kan Nurjen, tenang bae, insya Allah Bapak diperjuangkan iyo, data iyo, engke diilikan, lamun teu aya, atuh kemeun di data deui, data ulang deui. Tenang bae kan Nurjen, ulah tuh rasa kereng-kereng, ya lagu naon. Sama, pirago seumur kula cak data mah di jalan sapoe 2 poe. Kuat eueuh data di dia. Hah? Aku pikir gua pelurah. Coba ulah kan misalnya acak data mah iya. Lain kudu dipikiran ku Bapak ge, atong ge ulah nyerocos bae jing. Tamu pan dirinya kan Nurjen, pan di dieu meureun jaro nu lain-lain ge. Justru eta, Anda itu jaro. Lain Anda, Iya. lain Anda jaro. Ngerti kula barara, lamun teu diusahakeun eta data kula sampai awak, ngerti. Tenang bae, engke ku. Seharusnya Pak itu lebih ngerti, lebih eta ka anak Aku lain lamun teu ngarti ge aing mau jadi lurah meureun. Nah, eta justru eta Anda pun jadi pelurah. Hiji kieu barura, kapan barura ngayakeun jadi RT, nu jadikeun RT eta di desa-desana nya di kampung-kampungna. Kuduna RT na teh kudu nyaho, ulah sebentar kana abujana, kana anak ulah ge kudu nyaho hiji-hijina. Kau mah kadu kana kotok ge cek eta mah si Nurjen boga sabaraha, kudu nyaho. Lamun jadi pemimpin desa jadi RT misalnya, ulah mah yang kitu nu ngarti. Nya. Dia mah kitu bae ulah moal banyak. Eta mah kayak go. Masih campur apa ya? Kudu kana kotok-kotok di bawah di. Kudu nyaho kana Bila-bila teh. segala. Anak kula 10 kudu nyamar anak itu. Enggak sah. Biasa bae. Ulah sakarang di jaro mah. Anak lain masa kurang kula mah. Lain Justru eta kudu nyaho. kotok-kotok aja enak kalah ya. Anak Anjing kasih entar awang. Penting gimana asna Allah, dak jadi jaro. Kieu teh. Udah. Video ini hanya konten, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Di subscriber, ya guys.